Saterasna wal muksiru. Wal muksiru jeung ari jalma anu ngalobakeun minal jima'i tina ngalekuy. Eta layafa moal samar naon haromuhu pikuna itu si jalma atau si muksir. Sarian halna gancang wakilatu kuwatihi jeung saeutik tanagana itu si muksir. Saeutik kekuatanana jadi lemah gitu. Waduhuru syaibi jeung dohir huisna timbul huis pihi di itu si muksir. Walil jima'i jeung eta tetep kana ngalekuy kae piatun ari tata cara. Wahia jeung ari itu kae piat eta antas talkia kana yen nangkarak saha almar'atu awewe ala dhoriha luhureun tonggongna itu si mar'ah. Waya aluha jeung naek ka itu si mar'ah saha arojulu lalaki min a'laha ti belah luhureunana itu si mar'ah. Wala khaira jeung teu alus pima dina perkara ada anu ngalianan itu ma zalika kana itu antas talkia minal hayati nyatana tina pirang-pirang tingkah. Sagitulah. Salajengna saur Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti kamari masih keneh ieu nya. Kumaha singsa jalma saur sa Imam Jalaluddin. Singsa jalma anu ngalobakeun kana ngalekuy ta eta teh moal samar pikun gancang gitu. Jadi maksudna matak babari pikun pohonya matak gancang kana pohoanana. Ya seperti kieu we namun urang loba ting dahar gitu. Otomatis teuy nepikeun ka waregnya kamarkaan. Tah tina wareg eta teh pan urang geus dahar nya biasana kan tunduh kitu nya. Laleuleus kitu nya. Hayang teh cicing udud gitu. Tah eta matak ulah nepikeun ka kamarkaan gitu dahar teh. Sawajarna. Tah kitu oge dina ngalekuy gitu. Ayeuna sapoe nepikeun ka 5 kali 7 kali ulah eta mah teu wajar atuh nya. Nya wajar lah sapoe sakali kitu nya. Kitu. Tah eta teh ngalobakeun loba teuing ngalekuy kitu nya matak babari pikun. Wakilatu kuwatihi jeung saeutik kakuatanana laleuleus kitu nya bawaannana teh. Tah bisi aya anu bujang loba teuing coli kitu nya. Ulah matak laleuleuskeun awak teh pan lalungse gitu teh loba teuing ngalekuy. Tuluy waduhuru syaibi jeung timbul huis babari huisan gitu. Wah cenah eta mah ieu aya jalma anu loba huisan gitu. Loba teuing ngalekuy cenah meureunnan. Teu kitu oge nya. Aya kan tina gen gitu turunan loba huis teh. Saperti si Gading Martin geuning nya. Ora keneh geus loba huisan eta mah meureunnan gen gitu. Walil jima'i kaifiatun. Tah terus saur Imam Jalaluddin ayeuna tata cara jima nyaeta kana yen nangkarak si awewe tuluy naek si lalaki luhureunana. Tah awewe nangkarak tuluy lalaki di luhur. Jadi awewe dihandap lalaki di luhur. Gaya entep sendok lah gitu. Tah eta tata cara ngalekuy saur Imam Jalaluddin. Wala khairu pima ada zalika minal hayati teu alus dina perkara anu ngalianan kana itu nangkarak tina pirang-pirang tingkah. Tah meureunnan ieu mah Imam Jalaluddin sapaham sapendapat meureun jeung anu ti heula cek Yahudi nya.
henteu alus salianti nangkarak gitu. Di hukuman teu alus, henteu adab gitu meureunna. Salianti nangkarak, salianti entep sendok gitu gayana. Tapi eta mah saur Imam Jalaluddin gitu teu alus, tapi dah bebas kan cek ti ulah oge dina Quran gitu jelaskeun. Bebas gitu gaya mah kumaha urang. Ieu mah pendapat Imam Jalaluddin. Kantun summa yulaibuha wallahu a'lam bishawab.